Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Nah, minggu ayeuna urang lajengkeun nya tina materi kamari nyaeta ngeunaan iklan layanan masyarakat. Tah upami minggu kamari mah ku ibu dipaparin materina, ayeuna mah urang sami-sami ngadamel poster iklan layanan masyarakat. Tah kumaha sih Bu carana? Urang bahas sasarangannya. Tapi satu acan ibu ngabahas, iskeun jenengan hidap kelas sareng sakola hidap dina kolom komentarnya. Nah, dina nyieun poster layanan iklan masyarakat, tangtosna urang kedah tiasa ngagabungkeun antawis kamampu urang dina widang bahasa sareng seni. Waduh, berat sih gana tanya, tapi henteu. Ieu bakal gampil pisan. Pokona mah pilarian basa-basa anu matak nyirut batur gitu, anu matak menarik hati gitunya. Bakal ngirut hate anu macana gitu. Nu macana teh bakal resep. Teras ilustrasina atanapi gambarna oge matak resep nu ningali gitu, matak ngahudangkeun kapanasaran anu macana atanapi nu ningalina. Nah, aya sawatara lengkah anu bisa dipigawe lamun urang ngadamel poster iklan layanan masyarakat. Anu kahiji nyaeta tangtoskeun jejerna atanapi temana. Hideuk bade ngadamel iklan layanan masyarakat ngeunaan naon gitu, apa lingkungan, apa ngeunaan lalu lintas berkendaraan misalnya teh atanapi ngeunaan kesehatan, pendidikan mah enggak telangkung nya, tangtoskeun ku hideuk heula temana atanapi jejerna. Teras nu kadua tangtukeun hideuk teh pesen anu hayang ditepikeun teh bagian manana gitu nya. Teras tangtoskeun gambar sareng ilustrasina gitu ya. Ayeuna urang sasarengan tinggalnya contoh-contoh poster iklan layanan masyarakat. Tah, eta contoh-contohna nya. Ayeuna rek ku hideuk damel hiji poster layanan masyarakat. Anu jejerna tos ditangtoskeun ku ibunya, hideuk kantun milih tina salah sahiji tema-tema di anu ku ibu disebatkeun di dieu nya. Ku hideuk didamel posterna digambar dina kertas HPS nya. Kertas HPS nya teras sumangga sekreatif mungkin gitunya hidup ngadamel posterna bade diwarnaan, bade digambar, bade tulisan hungkul atanapi kumaha, pokona mah sumangga disanggakeun ka hidup sadayana. Nu penting mah tema-temana henteu kaluar tina salah sahiji anu aya di dieu nya. Teras di naon namina teh di identitasanana dipengkerna we nya entong dina gambarna gitu. Upami sae kieu tiasa dipajang di sakola. Waduh, luar biasanya. Kitu wae minggu ayeuna upami anu bade taroskeun sakali deui tiasa ditulis dina kolom komentar. Tong hilap identitas hidup oge tulis dina kolom komentar. Tepang deui minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.